Ti dinten ka dinten, ti waktos ka waktos, sadinten 2 kali upload para mitra, 2 kali posting dongeng nyata enjing tabu dalapan, wengi tabu dalapan pun gitu kene kirang langkung ya para mitra, kirang langkung depas pisan gente. Kirang langkung kitunya para wargi kasangakeun mugi-mugi ieu acara tiasa dianggo hiburan pangbeberangan. Anu mana mangjain jungahan cadongeng gara-gara harta karangan Bapak Tatang Kae. Seueur kene para mitra dongeng Mang Jayan teh can ka-upload. Seueur para mitra nuju disortir heula. Nah, tiasa kaangkatan tabinte, tiasa direkam ulang atana pinte kitu nya para mitra. Itu di antawisna margi seueur kaset anu reksak kitu. Marginya kitu teh. Yang itu teh we. Mangga nyangakeun para mitra gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-51 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-51. Mangga para wargi dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang dina bagian ka-51. Harita jakalalana para wargi sadaya bade neang kulawargana kitu nya namung ieu aya nu ngiring. Aya nu ngiring. Alah, kumaha urang teraskeun para wargi. Waktu jakalalana jeung baturna nu tiluan keur aya di setengahing jalan. Tur geus jauh ti panganjerkanana aya-aya we rintangan teh tukangnana kadenge sora awewe ngagegero jakalalana. Kang Jaka, antosan Kang, antosan. Pokna, atuh jakalalana jeung baturna tiluan gentak marali. Ana bresi horeng anu ngagegero teh eulis wiwin, bari lulumpatan kitu ge dina lumpatna teu pati tarik sabab nyorang jalan nu nanjak. Beuh edas. Aya deui we kerusuh-rusuh teh. Aya naon cenah atuh? Aya naon eulis make nyusulan sagala? Ceuk jakalalana semu keheul. Rupina mah ya penting atuh pangjan Pak. Sejadinya ya penting kitu. Moal apa anggota urang disergap ku musuh atanapi ku goromolan kitu? Ceuk midun timuruna mah babaturanana disergap ku musuh atawa ku goromolan. Sanggeus deukeut pok jakalalana nanya bari neuteup kana beungeut eulis wiwin anu kakara tepi. Aya naon lis make nyusus akang sagala? Nah ieu aya karusuhan di ditu. Ceuk jakalalana teu leupas paneuteupna. Atuh eulis wiwin dina nemalanana henteu pati tatag sabab dibarung kureng hapranyung. Kawan tululumpatan sakitu jauhna. Sanes aya anu karusuhan Kang nanging abdi teh hoyong ngiring we ka akang. Si mana horeng nyusul teh hayang milu ka jakalalana. Atuh keur jakalalana diiluan ku eulis wiwin teh sanajan kuno geulis. Lain atoh lain bungah malah keheul nu aya. Ya Allah, nah ari eulis lalampahan teh kawas budak leutik pisan make nyusul akang sagala. Akang mah indit sote lain rek ngadon ulin tapi rek neang nu jadi kulawarga. Teu dibawa sote akang mah karunya ka eulis bising mopo di jalan. Mangkaning kasarakan akang teh lain lalakon deukeut-deukeut. Kumaha lamun eulis mopo atawa beratna tepung jeung musuh? Kana pasti bakal riweuhna. Tapi eulis mah salah tarima dicarek ulah milu teh. Coba ayeuna eulis balik deui ka tempat sakitu jauhna. Jeung hariwang ongkoh di jalanna. Terus milu ka akang sieun mopo deui. Mun tibatan abdi wangsul deui mah. Bari tos tebi bios bari teras ngiring we Kang. Cek eulis wiwin kalah nemal kitu. Bari budina para mitra sadaya siga anu ngandung hiji hal anu memang para mitra matak pikasediheun. Atuh jakalalana teu nyarita deui terus we ngaleos.
Eulis Wiwin ngicilik diapit ku adua anak buah na Jakalalana. Kira-kira 20 meter jauh nati tempat kadatangan Eulis Wiwin. Di belah kaler saarah pisan aya 4 urang lalaki dina pakean teh teu sarua. Aya nu make duduk kui samak jeung rawing sisina, aya nu nyolenangkeun sarung, aya nu make sapatu, aya nu teu disenal-senal acan. Eta lalaki 4 teh rugreg areureun. Kitu deui Jakalalana eureun samalah leungeun age. Dijaplangkeun ka gigir ngahalangan anak buahna jeung Eulis Wiwin. Pok saurang lalaki paamprok jeung Jakalalana. Atuh negor para mitra anu kodena pokna. Segala kecap kitu teh nyaeta kode. Lamun para mitra kuno negor ditegor dijawab putih, tetela batur manehna. Nyaeta anggota pasukan Serigala Putih nu dipingpin ku Abdurrahman. Atuh Jakalalana para mitra sadaya malik negor pokna. Haur, di mana panegor Jakalalana nyebutkeun haur dijaba bekoneng, tetela baturna Jakalalana. Sabab Jakalalana ge boga kode nyaeta haur koneng. Kulantaran duanana henteu nemalan atuh nu negor nyebutkeun serigala, nu 4 ngarokang bedil kitu de anak buah Jakalalana ngokang bedil. Lintang ti Jakalalana sanajan manehna mawa pestol teu daek nyabut. Nah, pada curiga itu ieu nyangka goromolan. Ieu nyangka goromolan pada sarua kasebut laskar atawa TKR. Na atuh keur kitu ujug-ujug jeleng aya ajag bodas luncat. Tuluy ngaharengan bari nemongkeun sihung kanu 4. Gilek ajag bodas malih ka Jakalalana tuluy ngaharengan. Ku dasar kitu pada malunur ngarasa sieun ku ajag bodas. Anu harita ajag bodas terus ngaharengan ka Jakalalana. Malah cokorna nu hareup make kokoer. Ari si Midun anak buah Jakalalana pokna. Pak mundur pak, keun ku abdi lah urang tembak ajag teh. Sok engan mundur pak. Oh, ini ngarontok pak. Si Midun hariwangeun inggis pingpinanana dirontok ku ajag. Cicing Midun, tong ditembak euy, ceuk Jakalalana bari ngalaan isim nu dipake beubeur. Geus kitu Jakalalana ngagerendang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Hiuk isim dibabukeun ka hareupeun ajag nu keur ngaharengan bari kokoer. Na atuh kersaning kaampuhan eta isim dibarengan ku kawenangan Allah Subhanahu wa taala. Sakiceup ajag bodas ngilek janggelek teh jadi manusia biasa. Kalawan eta nu tadi ajag bodas teh para mitra anu ngagerem teh ka Jakalalana teh tuluy nyarita. Asep, pokna atuh Jakalalana sarua ngagero. Tadi para mitra sadaya ka ajag bodas. Ya Allah cipeu, ceuk Jakalalana nyebut cipeu. Atuh sirilik nu disebut cipeu nyerilik gabrug sirih rangkul. Atuh pada bitanu nyaraksian pada pating polohok. Ningali polah Jakalalana jeung nu disebut si cipeu. Si horeng si mana horeng Jakalalana teh Cep Sumarna. Atuh nu jadi ajag bodas teh katohian horeng si cipeu. Nu kiwari ganti ngaran jadi Abdurrahman. Keur Abdurrahman alias si cipeu asa dina pangimpian lain bobohongan. Nu teu disangka baris patepung jeung Cep Sumarna. Nu ka ayeuna ngaran Cep Sumarna diganti jadi Jakalalana. Sabab nu sakitu heubeulna henteu patepung. Nyatang tuwe duanana pada marasa bunga. Ari lalaki nu 4 tayalian anak buah si cipeu. Atuh saurang pok nyarita ka babaturanana tapi rada ngaharewos. Nya anjing sumpah daek teh sangga euy. Nu jadi pimpinan urang teh luhur elmuna euy. Bisa robah wujud jadi ajag bodas ngan eta we itu batur. Make nyebutkeun cipeu sagala ka pimpinan urang. Goreng-goreng ge pimpinan urang teh pangkat sersan mayor euy. Ceuk eta lalaki tayalian katelah somad. Atuh ceuk baturna katelah ekempokna. Kunya euy. Ngahini we euy lah ka komandan urang. Namun lain sobat komandan lah digelitok dewek mah. Geus pada nemongkeun ka sono atuh Cep Sumarna alias Jakalalana ka karatumannya. Ari maneh jeung Yani masih keneh di pasir apa atau jeung Aki Joher? Yo geus lila di mah. Teu cicing di Aki Joher Kang Asep ayeuna mah lah. Mimpin pasukan Serigala Putih abdi teh. Ish. Dan mimpin pasukan ayeuna maneh teh po. Syukur we euy ari sarua mah jeung Akang. Ayeuna ge Akang teh mimpin pasukan. Kana kuda putih pasukan Akang mah.
Nyata nu sebut haur koneng teh ari Yani di mana? Ini itu Kang jeung abdi samalah Yani mah jadi palang merah. Ari Kang Asep ayeuna ka mana tuh? Abdurrahman alias si Cipeu malik nanya. Puguh akang teh tujuan nama rek kaneng Yani, eyak neang Yani jeung maneh. Ari Yani aya di maneh mah nya? Yu atuh. Sabab akang inget wae ka Yani. Kumari Aki Joher jeung Nini Anyang beuh. Uka Kang Asep lantaran abdi teh geus lila tar ka ditu-ditu. Lain teu inget kanu jadi kolot ngan kumaha atuh da boga tugas ayeuna mah. Beureun ku Kang Asep ke karasa kumaha jadi pamimpin teh. Tembal Abdurrahman. Kalawan harita para mitra Jakalalana ngenalkeun anak buahna ka Abdurrahman jeung ka anak buahna nu opatan. Atuh Abdurrahman ngenalkeun ka Eulis Wiwin kalawan nanyakeun saha-sahana. Nya ku Jakalalana disebutkeun anak anu dicicingan ku manehna. Nyaeta nu disebutkeun anak dunungan. Geus kitu mah bring arinit ngajugjug ka panganyerkan Abdurrahman alias si Cipeu bari sajajalan ngobrol. Nu teu kacaturkeun di jalana Abdurrahman jeung anak buahna katut Jakalalana geus tarepi. Harita teh atuh nu kakaradaratang pada nyebutkeun merdeka. Kalawan ku anak buah Abdurrahman nu keur ngarariung di temalan merdeka, bari ngaracungkeun peureup. Pareng ti jero aya saurang awewe make pakaian bodas. Tur palebah puhu leungeuna beulah ti kenca make tanda palang merah. Si horeng si marah horeng eta awewe nu kaluar ti asrama teh Neng Yani. Yan, Jakalalana teu samar deui kanu jadi pamajikan manehna ngageroan. Kitu deui Neng Yani apal kanu jadi salati. Ya Allah, Kang mana? Tu Yani nyirilik para mitra gabru ngarangkul kanu jadi salaki teu sirikna silih galentoran. Nya harita ge para mitra lamun eueuh batur mah kasebut paduduaan kana pasti kituna teh. Da saorana geus lila teu patepung jeung silih pika cinta. Ari Eulis Wiwin harita ningali polah Jakalalana sirih rangkul jeung Neng Yani, gawena colohok bari hate ngarasa panas. Da puguh Eulis Wiwin ge mika cinta ka Jakalalana, nu matak manehna dibelaan nyusul oge. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ari Eulis Wiwin ningali harita polahna Jakalalana silih rangkul jeung Neng Yani teh, gawena colohok bari hatena mangarasa panas. Da puguh Eulis Wiwin ge mika cinta ka Jakalalana. Nu matak manehna dibelaan nyusul oge. Sot Jakalalana ngalesotkeun rangkulan awak Neng Yani. Atuh harita Neng Yani nyusutan cipanon, geus kitu mah Neng Yani ngareret ka Eulis Wiwin kalawan nanyakeun. Dupi ieu saha Kang? Neng Yani nunjuk ka Eulis Wiwin. Oh ieu teh beunang disebutkeun babarayan Akang Yan. Anak dunungan Akang, lamun dunungan teh mati heula Akang cicing di dieu. Ngapaangkeun atuh euceu ayi? Cek Neng Yani ngajak sasalaman. Kalawan nyebutkeun ngaran kitu di Eulis Wiwin. Tapi budina Eulis Wiwin katingali alum, geus kitu mah Eulis Wiwin diajak unggah ka imah. Kitu deui Jakalalana jeung anak buahna arunggah dituturkeun ku Abdurrahman alias si Cipeu. Atuh Neng Yani sanggeus diuk tepokna mere laporan ka Abdul Mana. Aya muhun Pak, abdi teh tos mendakan hiji pameget. Mali anjeunna nuju dikerem. Neng Yani nyaritakeun manggih lalaki tur geus dikerem. Tayalian ateden Joni lanceuk manehna. Goromolan atawa mata-mata musuh Yan? Pada disebatkeun mata-mata musuh tiasa nanging katawisna ku abdi mah sapertos tilas kenil jalan ngangge lancingan ge loreng mung kaluhurna ngangge kaos sangsang. Tema Neng Yani atuh Abdurrahman marentah ka anak buahna. Kopral Omon coba bawa ka dieu tuh tahananana. Siapa? Cek Kopral Omon ngahormat heula. Jerut turun tuluy ngaleos. Nu tekung si 5 menit norojol ngiringkeun Den Joni diringkus leungeun. Atuh puguh Abdurrahman alias si Cipeu ngajenghok. Kitu Cep Sumarna alias Jakalalana ngajenghok. Horeng eta tahanan teh Den Joni lanceukna Neng Yani. Ari Eulis Wiwin harita ujug-ujug ngorejat kalawan pokna. Ya Allah, atuh ieu mah manusia biadab Kang Jaka. Nu nemak ama teh malih abdi ge disiksa ge ku manusia ieu. Si kurang ajar sia si iblis setan sia. Eulis Wiwin nafsu bari ceg kana asbaktan. Atuh nu nanggalang dina meja leutik.
Kalawan teu tata pasini di asbak tanu ditakolkeun kana sirah Denjoni. Puguh Denjoni ngrejet kalawan panona dipeuremkeun. Nya kana tangtu we nyerieunana sasat ditakol sirah satakerna ku asbak. Sok sanajan asbak taneuh da meunang ngabakar atuh para wargi. Barang rek dipino deui kaburu ditewak leungeunna ku Cep Sumarna. Toswin keheula tos. Lesotkeun Kang, lesotkeun. Abdi mah hayang males kana kabiadabanana manusa ieu teh. Sok lesotkeun Kang Jaka, lesotkeun. Eulis Wiwin teterejel bari jaku ngajejek bobokong Denjoni. Kalawan Eulis Wiwin ngawak-wak nyarekan Denjoni, digoblog-goblog, diasu-asu, malah make diciduhan sagala beungeutna. Tos sabar Win, sabar. Sabar kumaha Kang Jaka? Na manusia biadab kirek diantep wae rek dihampura. Manehna ge hampurana ka abdi, menjadi bapak abdi ditemak ku manusia ieu. Atuh abdi disiksa buuk diguntingan. Jaba disunutan ku surutu. Tak tingali awak abdi nepi ka ruksak ieu tak ku si setan eta, ceuk Eulis Wiwin. Bari muka kabayaana brehnya we katingali ku sararea awak Eulis Wiwin raraca. Atuh para mitra luhureunna pinareupna kenca katuhu menikari wedapak disunut ku Denjoni. Jaba buuk totoromolan keneh make tiung. Memang ningali kaayaan kitu mah para wargi kabeh oge ngarasa gemes kana katalengesan Denjoni. Ku dasar kitu Cep Sumarna alias Jakalalana Noel ka Abdurrahman alias si Cipeu jeung Kaneng Yani tuluy arasup ka hiji kamar. Ari Eulis Wiwin harita dijaga ku opatan sabab sieun mahala Denjoni. Ongkohan Denjoni can dipariksa ku Abdurrahman sasat tawanan manehna lamun tawanan teh ama. Harita barang geus di jero Jakalalana alias Cep Sumarna nyarit. Aryani bisa manggihan si Joni teh di mana? Tanya Jakalalana. Kamari Kang waktos abdi nyeusehan di walungan. Malih direncangan ku Mang Ahmid. Harita manehna keur diuk kana peun tatangkalan. Disangki ku abdi mah anggota di dieu nari teges-teges horeng Joni. Tos kitu Mang Ahmid ngabejaan ka barudak kalawan teras diringkus. Tema Neng Yani. Taina kumaha tinakan anjeun tuh. Sabab di henteu-henteu ge paneta teh kasebutanan anjeun. Cek Jakalalana nanya kana pamadegan Abdurrahman. Eta kira-kirana Yani moal boga pikiran itu ieu. Lamun ku bapa dipaehan. Tapi kitu ge rek dipariksa heula ku bapa. Nah bener manehna teh jadi mata-mata ti pihak musuh atawa jadi kenil. Sabab ari perkara pakaian loreng mah can bisa dipakai tanda bukti 100% buah manehna boga calana loreng teh menang nimu atawa menang ngudaran ti bangke musuh. Cek Abdurrahman. Para wargi sananya heula Kaneng Yani. Sabab kitu ari pamingpin mah kudu taliti. Teu meunang para mitra atuh sagawayah mere tindakan. Jadi ulah kejot borosot, ulah getah sarupateun. Bener-bener nu jadi pamingpin mah kudu leuleus jejer liat tali, landung kandungan lair aisan. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Abdurrahman alias si Cipeu nanya heula ka Neng Yani, sabab Denjoni teh dihenteu-henteu ge lanceuk manehna sakandung. Kumaha jawaban Yani? Harita Neng Yani tuluy ngajawab. Pak, upami Bapak ngangkenkeun janten pamingpin kalayan ngagaduhan wewenang di ieu kesatuan. Sangem abdi mah teu kedah naroskeun deui ka abdi kasebat bawahan Bapak. Laksanakeun we hukuman naon we nu bade dilaksanakeun ku Bapak sacara adil. Nu hartosna sacara adil teh salaras sareng kasalahan tahanan. Mali pangemut abdi mah tos teu kedah diparios heula jalaran tos yakin eta jalmi teh kasebat pengkhianat bangsa. Leres eta teh lanceuk abdi sakandung kalayan Bapa atanapi Kang Sumarna oge. Tos uninga yen ngaran Joni teh lanceuk abdi sakandung. Lanceuk sote kajalmina dari kana akhlak kalakuana mah sanes lanceuk, Pak. Komo kitu ibu ramana Kang Sumarna maotna teh ku jalan kabiadaban manehanana. Sajabina ti kitu Ayi Wiwin oge nyaurkeun ramana ditembak. Kalayan anjeunna disiksa dugi kasaliran rek sakitu. Moal pati-pati Ayi Wiwin wantun kitu upami henteu leres ramana ditembak ku Joni. Sareng anjeunna disiksa luar tina kamanusaan.
Eta mah teu langkung bapa sanaos bade dihukum gantung dibuang tinggi bade disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang ge. Ulah ngaraos kahalangan ku abdi dumeh abdi adina Joni. Ngalaksanakeun hukum mah ulah pamili sistem pa. Ulah abong kena kadulur atawa kabaraya. Ulah abong kena kasobat. Komo ka manusia biadab mah. Upami bapa ngalaksanakeun hukum bade pamili sistem atuh iraha bae amanah. Sakinten asa kampurana bari eta jalmi teh tiasa babalik pikir jadi leres. Pami sangem agama teh mah janten husnul khotimah. Kumaha upami kitu deui dume eta dihampura atanapi teu dinaon-naon atuh nu sanes ge bakal milu milampah kana kajahatan. Anu mawi eta mah teu langkung bapa bobot pangayon timbang taraju aya di jeri bapa. Jalan bapa nu kagungan wewenang tur janten pingpinan di ieu pasukan. Cek Neng Yani geus teu ngingetkeun kanu jadi lanceuk satung turunan sirah sabab geus yakin Den Joni teh jadi pengkhianat bangsa tur geus loba rahayat nu korban ku kabiadaban manehanana. Tangtu bapa gerek ngalaksanakeun hukuman tapi bapa mah rek mariksa heula ka manehna. Sabab lain ge rek nibankeun hukuman lamun teu ngayakeun pamariksaan heula. Leuheung nu geus jelas kasalahanana kumaha lamun can jelas kasalahanana. Nu tangtu matak jadi dosana ngadon mahala jalma nu tanpa dosa. Meureun bangsa sorangan teh be aku kitu Asal dituduh teu bener atuh tuluy dihukuman. Asal disangka jahat atawa asal disangka mata-mata bari henteu. Nya di dieu urang kudu negakeun hukum. Ulah waka ngayakeun hukuman lamun can jelas kasalahanana eta jelema. Omo urang ngakukeun beragama mah. Urang mah pan sama-sama beragama Islam. Kapan nyeun tindakan atawa katelengesan ka sasama umat Gusti teh dicegah pisan. Tong boroning nyeun katelengesan cacakan urang hiri dengki, jail kaniaya, iren panas tren dudupak rurumpak, ngaraheutan hate batur ge, ku caritaan geus matak jadi dosa. Tur teu diwenangkeun ku papagon agama oge. Nu matake ku bapa rek dipariksa heula. Cek Abdurrahman alias si Cipeu, teu wani ngayakeun hukuman sacara kitu bae. Sanajan manehna geus nyaho yen Den Joni teh jahat. Sumuhun mangga ari kitu manyangakeun, ceuk Neng Yani ukur sakitu teu bisa loba carita deui. Geus kitu mah kalaluar ti kamar kalawan harita Den Joni dipariksa ku Abdurrahman. Tur disaksian ku Neng Yani jeung jakalalana, samala eulis Wiwin jeung anak buahna Abdurrahman ge araya. Memang Den Joni ngaku kungsi jadi kenil, ngan manehna kabur tas nemak Letnan Fedri. Tapi lain ngahaja Letnan Fredrik ditembak ku Den Joni, ngan maksudna Den Joni mah nembak makhluk anu nembongan ka manehna. Tur eta dua makhluk nananyakeun barang pependeman. Atawa harta waris nu dicokot ku Den Joni bari perhiasanana geus eueuh dijual. Para wargi kadua kalina Den Joni ditanya henteu nganiaya Ibu Ramana Cep Sumarna jeung nemal kersana Kiai Darmin bapana Eulis Wiwin. Mungaran mah Den Joni mungkir nyebutkeun teu rumasan nganiaya Ibu Ramana Cep Sumarna, kitu deui bapa Eulis Wiwin. Tapi akhirna mah Den Joni ngaku sabab kuat tuduhan Eulis Wiwin minangka saksi. Yen Den Joni nembak Kiai Darmin tur manehna nemongkeun buuk ke pulucul jeung awak raraca urut disunutan jeung buuk urut diguntingan. Geus aya pangakuan kitu mah Abdurrahman alias si Cipeu ngaharewos ka Cep Sumarna atawa ku ayeuna tuluy disebut jakalalana. Atuh harita jakalalana ungeuk. Duka naon nu diharewoskeun ku Abdurrahman harita. Teu lila Den Joni dibawa deui ku opatan tuluy diasupkeun ka hiji kamar. Kalawan pantona dikunci malah dijaga ku opatan. Geus kitu mah Abdurrahman jeung jakalalana tuluy ngobrol kana urusan sejen. Kitu deui Neng Yani ngobrol jeung Eulis Wiwin masing-masing. Teu karasa para mitra sadaya. Nyarelekna waktu geus ninca kawanci magrib deui. Atuh sabudeur mah habdhab geus ampir teu katingali endahna alam. Ongkohan di eta tempat sakuriringna pinuh ku rupa-rupa tutuwuhan kawantu di gunung. Harita Abdurrahman tuluy turun nyampeurkeun ka saurang bawahanana kalawan nyarita satengah bari para mitra sadaya, bari setengah haharewosan kangaran omon. Para
Para mitra pamiarsa, Ari nu dicaritakeun ku Abdurrahman ka anak buah nate nu ngaran Omon. Nyaeta marentahkeun engke samebeh kaluar fajar kudu ngahukuman mati Den Joni. Nyaeta kudu ditembak tapi kudu dicaritaan heula sangkan Den Joni menta nyambat heula inung bapana. Tur menta dihampura. Atuh Omon nyebutkeun siap nu hartina marek ngalaksanakeun tugas di pingpinan. Geus kitu mah Abdurrahman balik deui ka imah. Atuh jakalalana marentah ka anak buahna sangkan poe isu. Anak buahna nu ditinggalkeun kudu disusulan kabeh. Nu maksudna rek dihijikeun kesatuanana jeung kesatuan Abdurrahman nyaeta kesatuan Serigala Putih. Waktu tuluy nyerelek nyedek ka mangsa peuting. Luareun wawangunan geus sepi jempling teu kadengen nu batuk-batuk acan. Sabab kabeh geus sarare iwati anak buah Abdurrahman. Limaan kaasup Omon nu dititah nu menembak ka Den Joni. Nu can sare teh ongkohan manehna kagiliran ngajaga. Sora sasatoan kayaning ciang-ciang jeung cari cangkas. Kitu deui lonok di sarada kasiri ku hiliwirna angin peuting. Teu lila cungungung anjing babawung asa deukeut pisan. Atuh Abdurrahman anu geus sare ge ngorejat. Asa kageingkeun ku sora anjing babawung tuluy rungah ringe. Samalah make ngagerendeng jeroeun dadan. Nah anjing da siga mere tanggara baris aya kajadian nu teu dipiharep. Boa-boa mere tanggara rek aya penyerangan ka dieu ieu. Memang aing apal tur ngarti kana babawungna eta anjing. Tapi moal mungkin ari pihak musuh wani nyerang mangsa peuting mah sabab sieunneun ku taktik gerilya. Ngan teuing ye. Lamun aya goromolan ngaliwat. Kitu gerendengna Abdurrahman. Manehna ngarti kana harti anjing babawung sabab ngabogaan ilmu bisa robah jirim jadi ajag bodas. Teu lila goloyoh ngedeng deui tapi teu buru-buru sare dikalahkan nyangheun sirah we. Nangeuy sirah siga nu ngalamun. Red jakalalana menit tibra taksiran capek da puguh. Tas lumampah sakitu jauhna. Geus puguh ari eulis wiwin mah para mitra jeung Neng Yani mah tibada magrib keneh ge geus sarare di hiji kamar. Tuna para mitra kaayaan Abdurrahman nu masih keneh nyileuk. Bari nang karak bengkang caturkeun Den Joni. Nu rek dihukum pati ku anak buahna Abdurrahman teh. Gawena kula sakulisik bae sarena teu tibra taksiran geus aya pirasat. Bakal ponok umur ku jalan ditembak. Waktosna see.